ampel gading tuya mijil saking prawingwang tinalangan ampel gading girine sekar pinuji sekar pinuji lulumut nyebat kastori ya nyebat kastori banglus lampahipun Arjuna oge ieu Bambang Pujastata kairing pawungan ngajugjug katutugan Gunung Parasu kacarios ieu Senopati lan Patih ti nagara Karangkensana anu masangrahan nyaeta ngantosan kaputusan ti panita dipasihkeun sareng heuteuna ieu Endang Pujastuti ngumpung ngariung bari baraket serakan tina waktos ieu sasatna doma diparensitan dibeulem susurakan bunga-bunga ieu denawa-denawa ti nagara Karangkensana bari jeung doma batur nu dicokotanana ieu pati lan senopati anu sasat jadi kokojonna sajumlah ulah di mana tamtam pula abdi ya kadi ya kadi euy karena ti Arjuna oh nah cuma ke gunung ngadaguan lanceukna sagala da butuhna ke ka awewe nu aya jadi diuk Kamu
dan nira ingkang samya ngalaga samya marbayaksa ya marbayaksa ieu patih kalamaya kalayan Senopati nuju babadan tenan di ieu kemana ngandika jadi ganeng bosen lagi ngedengi ini bawa ngomong teh wow ciri khas saja ya ulah dileungitkeun ciri khas mah lain kieu kieu lantaran akang geus ngarasa kesel balueng jeung sajabana nungguan ieu kaputusan ti wawalak panita teh lain eta boga anak awewe bari geulis kitu mun gede hulu ca wawalak panitanya balaga pisan bari jeung dikawin ku raja make mumul da di dunya mana eueuh deui bekalna harta pan sidik meureun manehanana ge nepi ka kitu dug hulu pet nyawa hulu dijieun syukur-syukur dijieun hulu teh naon cing da gamelaan dunya tapi ayeuna mung kadar eta kasep jeung teu narajaan make jeung kudu mikiran bogoh segala jeung tibatan boga salaki kanu kasep bari jeung teu usaha hade bade paraban ku urang apan beuki lila mah beuki bosen da kadang-kadang disepak mending kanu goreng patut bari jeung beunghar oh nya eta ku kituna da duriat manuturkeun engke oge pepetek dagangan Cina nya dicandakna ka Madinah heuh eta pan Susi Susanti teh ayeuna juara deui 3 kali juarana nya All England nya naon ari maneh tina Sisi Niraji jeung kana Susi Susanti nya ngiring bingah kitu Susi Susanti ayeuna menang juara deui ka 3 kalina nya da eueuh deui apan ayeuna mah urang ngadoana we wungkul ka Susi Susanti cacakan tina pepet nya ya kitu tah anu matak sajumlah pasukan siapkeun ayeuna mah urang jorang urang bawa we awewena kasal-kasal teh mah urang da ti parecok ge kana kitu maksud ge hese-hese teh mah dibikeun urang cokot ya awewena piraanan tanaga lah wanita hengker nya hoso teh wanita mah kana teori da iso ngagelut mah da napas da geus eueuhan kitu mah nya dina praktekna mah selain zaman teori ayeuna mah karya selain zaman teori anu penting mah karya anu nyata ayeuna mah pek geura tanyakeun nya pok pek prak ayeuna mah zaman teh sadugeun sakopeun di mana perlu teh itu ja ngagadekeun calana oh lir pendra barang ieu patih kalamayalan Senopati nuju bebanan tenan sapratane pun aya nu laporan bari jeung parantos boborot raraina ku getih nawiskeun ulah dia bala tamtama anu palih lebak dempak sapisan aduh punjin gue kunaon teh maneh nepi ka boborot kitu abdi teh nguningakeun sajabinati bade nguningakeun teh eta ieu teh kumaha abang teh sia ngasalkeun pisan aya kajadian anu kaburu budal begitulah kira-kiranya agar supaya ingin mati atau ingin agar inginan aduh coba tahu di mana deh balik siang ngomong cuma sini dagor ku aing bicara banyak kerja teh baturan abdi
ayeuna teh nuju paburantak cing atuh sadayana oge teu aya anu nyesa aduh ampun aing teh bese geuning mikiran semaneh di opnam di opnamu sadayana coba aya serangan jantung sadayana dadana kapangang ku panah cia aduh nyeri geuning pencet geura uratna aya serangan yumuhun serangan naon aya satria kalayan budak teh anu diidinan ngejati ieu lemur teh anu ngaran Pujastata mawa eta satria bari jeung amuk-amukan tobat ai ingat kana ngomong sama di mana ieu teu aya nu nyesa wala dia balag damdama aduh itu takang ono si Puja Sarwa edan si horeng geuningan si Pujastata cenah ini tengah bejaan minta tulung ka si jahat ai di mana ini makhlukna di palih tobat hari cepot dan pariksa itu anu pabalatak buta-buta bisi anu hirup keneh bisi ngabongohan atos diparios sadayana ge parantos daya napasan geus dipariksa parantos ai mariksa napas dina naonana na tungtung buuk nah cepot maneh motekar marukana aing teh muji meureun bari jeung ngegelan tungtung baju segala naon ini manja bari jeung ngegelan tungtung iket pajarkeun teh baju cenah ceuk asuteurna dah iket mun ieu bukannya orang komplek elah ampun naon bae kabeh paeh eta tina senjata hiji jadi ribuan panah jika hujan cilantang agan eta teh senjata nu ti abdi teh bener tuh nya agan mun di layanan eka sidawala ngarojong kana kamajuan teh ka abdi menet eka sidawala ditandahar iya eka sidawala ditandahar eka abdi mengkek nya Bapak maneh di mana soakeun pun bapak masih dek upami ninggalin pasea-pasea ke teh duh deg-deg kunaon katirisan be nepik pot engke mah atulah mimilu ka kaula da matak teh bese kaula ngomong jeung maneh mah sieun entong agan daya landongna hepatitis B bili ieu bili liper agan bili liper nya kedah ka Bapak Haji EF di Cikole Wana Raja Garut nya dinya naroskeun bilih liper agan liper teu henteu bilih kitu bilih nya di mana ena sapalih di butana apan maneh binu neangan teh sanes musuhna so adi tadi teh anu lumpat ka itu saurang bari sosol sentodan aboah geus paeh ayeuna mah buta teh tah nu ditenggelan ku dewek teh murinya ditinggalkeun kana naon tadi teh totogeun eta ka asem euy meni rapluk asem tinggal dina saku dewek meni pinuh kunaon gaang ampun oi satria lu kadang-kadang bangsat tenyahoon ka Kalambaya pati nagara Karang Kencana nu sakti mandraguna nganggap remeh nganggap sepele ka kaula satria sapaharan ira kaula Arjuna oh Arjuna
tepino urang mana kaula lanceukna Pujastuti anu teu doa seug upama ayeuna raja anjeun mika hayang ka eta Pujastuti teteh pijodohan kuring teteh oh jeung pijodohan kuring naon teh padu kitu patut bogoheun raja kaula gagah teu daekeun komo ka maneh daekeun ka kuring mah jadi ieu teh calon salaki teh ta ieu teh calon salaki teh salaki naon salaki nu gelo nah meuli teu ngamajukeun sia ka dulur teh ngabekukeun kahayang teh ka aing teh urang ajar sia wala dia balat aing nepi ka beak urang ajar modar Arjuna pada kurang ya ini nyampurkeun deui anu sasalontodan dari teh sok sia wani keneh kadewek ayeuna mah uing teh di piheulaan ku pandayangan 15 menit sakarak ngomong Lola naon ku si lain cerak ti tukang ku dewek porosotkeun ti hareup heuh urang talian lamun reuneuh tanggung jawab si lain aduh upami bade dirampok mah bade wangsul we dagor buru-buru monyong Arjuna panengapan awak dibalangkeun ku ieu Patih Kalabaya modar sia bangsat Arjuna ku melayang di Geganawiati nanging kitu pitulung nu maha agung Raden Gatotkaca anu sasatna larak lirik-lirik dadali ningali anu ngablesat ti handap ternyata manusia berang ditewa ku Gatotkaca yakin ieu teh panengapan nawa Arjuna woi yo paman Gatotkaca pindah wa Marwata Suta paman pindah aman Ngatan ngiringin rakyat cenderah ingkang tan ningali hingga Marwata Suta bingah kagiri-giri kembang Wijaya Kusuma Nutaya papadana Gatotkaca timbalan paman putra Gatotkaca milarian ti mana wae paman mang teges ngolah tapa aireng sing ngolah tapa aya nu minta tulung yen ieu padepokanana kadatangan dedemit-dedemit ti karangkeun sana utusanna si Gunayitma we paman ulah Gunayitma teh si horeng eta teh sukma nada samuka margi putra Gatotkaca namanya tepang sareng Uwa Batara sareng Eyang Anoman Perbancana Suta yen eta Gunayitma teh dicerek ku Eyang Anoman nyata anu nuju nyangsang dina haur cucuk si horeng eta teh sukmana dasamuka mana ayeuna Raka Batara kuning yayi padengar tanging Sunda semah tapi katu Raka Batara cik atuh wawartos yai tek angkat-angkatan teh rumaos kabujeng ku asih Raka Batara nuhun jadi salamet yai salamet pangersa gening Anoman kaula pun Anoman Perbancana Suta
ya Anoman Yai anu tiasa nyereksi guna yit masasat anu bakal nu gejanga akan bakal dijen parepe itu utusanana palih ditu rupina iya mangkluk-mangklukna anu ngencar tina tawanan kaula teh nu nama kengeng hiji nya teh si Dasamuka urang cerak pe ku kaula urang cerak deleg di waktu ieu mana ieu ulah ditu amin apal kene ka kaula pot alah monyok kelanan ingat-ingat poho dek asa eling asa henteu teh bisa lamun disebut selang-seling deh teh amuing geuning ieu teh Anoman uyak ulu muni geus cetuk dawuh kieu Oman heuh syukur aya pindah ka dieu mah Oman teh kumaha atuh di ditu teh nyeta ngencar tawanan kaula teh geus meunang hiji ieu si Dasamuka tina cupu anu dikerem dina gelung kaula aya dua deui ieu uluh nah naon kitu itu tingali eta mah musuh juragan Pangaulan geus salamet dunungan maneh ayeuna tu bareng jeung Gatotkaca di tukang saya tong wake jeung saha-saha sia kunyuk kurang ajar nyarekan kunyuk ka aing maneh monyet ai heueuh poho maneh ngencar tina tawanan bapak maneh si Dasamuka ieu geus ngansik deui dina cupu kaula dek lompat ka mana maneh waduh tobat Anoman geuning ieu lompat ka mana si Allah stiker sayang tumampara ieu kalamaya hati kalamaya dicerak ku Anoman perpancara suta pulika jati pulang kasar dati asuk manaen rajit wah ieu Senopati Ingalaga dicerak ku Anoman kalian dijamak lingitan puluh hilang tanpa kerana dadia sukmana Dewi Sarpakinaka wah sia tobat ting tobat Anoman asup Anoman ulah bakal diasupkeun lebar sama awewe cicing awewe oge ada demit mah keur naon dek demit tek naon da si eta mah teu pancakaki jeung demit sia asup waduh ampun bibi mangga lebet kana ieu tawanan deui duh cilaka dihaturanan linggih we kaula nun Rai Pujastata saha ieu ieu teh Pujastata rayina Pujastuti anu di ancam ku demit teh leres ieu saya kaula pun Pujastata kitu kaula nun aya bahan ngajodo yai ka urang dieu jigana ieu sadaya-daya kaula nun pangersa nya nyong cek aing oge dina kuis siapa dia teh dunungan dewek menang jodoh alah aya bagian nu teh papadana di lenyong dunungan menang di jodoh pastina oge euy bakal nyawer deui we mun siling jeung dewek teh nyong lain kuring mah hayang ngasaan sate kelenci saumur sagede kieu can ngasaan kuring sate kelenci nah kering newak panggang lamun manggih kelenci teh rojok ku siling leg-leg tak kitu bisi siling teh apa mah yang lain hayang di sate heuh ku kitu na manyong ayeuna teh euy lalampahan guna yit mah rupina urang cekapkeun dugi ka dieu bari ngajodona juragan Pangaulaan ka Dewi Pujastuti ka Enang Pujastuti mudah-mudahan sing jadi contoh anu patotos kalian hapunten rupiah kelepatan permios sanes tisono pamitan sanes bosenan ti rombongan giri harja tilu mudah-mudahan nu ngadangukeun nu didangukeun sadayana sami-sami tetep aya dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.